Sehat Pak. Dagang buah naon, Abang? Wah, Aisyah saha? Kurang di Sasarung. Ajin kalau lagi sakit, ngatak bapak. Oh, ngaranna santri kudu di Sarung. Oh, Oh, terus tong ke salon. ayeuna lamunnya santri geus di pesantren we teh geus bisa ngajincan. Botakan Pak di jalan kayak gimana? Astagfirullahaladzim. Wah, Kunaon dibotakan eta hulu? di jairan. Kusaha? Udah, Budak mana? santri. Di jairan kumaha? Ada GS. Terus Botakan. dibotakan kusaha? Udah santri. Di jailan. Heeh. Di jailan kumaha? Botakan, maksisin pakai itu. Soalnya Pak. Saya mau jelasin. Egi kunaon botak sirahna? Amang yang gede Pak. Oh. Tuh, ini kan Pak. Terus jadi amang ulin yang nu gede terus Undang subuh sarang gede Pak. mau udang sup yang nu gede terus nu gedena diherean. Dibotakan. Dibotakan ya kabeh